Oke bosku, kita mancing belut lagi bersama Bapak Oki dan Kang Angga. Kegiatan sore hari ngurak. Baru guys, sorry guys, kita cari yang baru-baru guys. Oke guys, saya taruh Mana? nah. Yuk. Nah. Mana belut anakan teh? Kudu di parajian atuh. Kudu ngonang bidan. Bener euy. Pak Oki ada strike. Strike. Wadahna euy. Derasnya tidak ada euy. Tos strike Kang Angga. Ada maheula cacing. Mula cacing. Gaduh bahan. Beli. Mana ye Kang Ian ye. Kang Mus teh. Ah, besok tuh. Ayo. Hah, badag. Wah, gede eta mah cigana euy. Yang apa mantang-mantang gitu. Wah, heul yang lagi HD euy. Badag sigana teh mah. Heeh. Yang lagi HD gitu euy. Celom gonyenyoy, celom alus liang lagi euy. Wah, dibongkar we. Ada mah kayak itu tuh aslinya. Terus mah biasanya mah golosor. Iya, teman langsung dekat batu. Heeh, ngait kana batu. Nya bisi kanu eta teh kanuna teh. Akar, gua Sama akar. Kan kalau luhur. Ngait teh. oh itu badag gitu nu kieu teh. Jauh keneh ieu sebenarnya. Ya. No lesot. Diburakeun tuh. Heeh nya. Liangna ke badag bisa teh nya. Heeh. Segede gelas. Kodok kira-kira jadi segar bobotoh. Badag euy.